Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuari nyaritakeun cirian bakal aya turunan orang nu ngabakti kana agama. Yuk orang simak bareng-bareng. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Kangjeng Nabi Adam teh kapan ngadoa ka Gusti Allah, ya Allah ya Rabbi abdi hirup teh parantos sepuh Gusti, dakwah abdi teh ngalalakon bibarang ku Gusti nyampekeun di salah teh parantos saaya-aya ka anak incu abdi moalila deui abdi sesuai jeung janji Gusti bakal dipunut ku Gusti ngan abdi hayang ningali salah sahiji incu abdi nu bakal neruskeun dakwah teh saha ya Gusti Allah. Cek Gusti Allah, wahai Adam memang anjeun moal kebal deui bakal dipundut ku kaula, bakal dimaotan ku kaula. Adapun lincu anjeun nu bakal neruskeun lalakon anjeun teh engke aya ti turunan Nuh yakni Idris. Di mana-mana turunan eta lahir makhtunan parantos disunatan eta nu bakal neluskeun dakwah. Nuhun Gusti abdi geus dibere ku Gusti tanda-tanda nu bakal neluskeun agama. Telila lahirlah lama kawin sangeusna kawin lahirlah Nuh eta aslina manggarana Abdul Ghaffar nu mantak dingaran Nuh lantaran manehanana teh lamun ngadoa ka Gusti Allah hatena ngajerit. Nah, ngajerit hatena langsung cerik. Selalu asal ngadoa cerik, asal ngadoa cerik. Kangjeng Nabi Nuh mah nu mantak dingaran Nuh aslina mah Abdul Ghaffar ngaranna. Kos kitulah Allah dek nyiptakeun hambana jang penerus anu bisa hudang ti peuting, bisa munajat ka Gusti Allah setiap zaman kitu bae terus bae. Lantaran nu ngahudangkeun teh lain urang kapan Allah. Urang lamun inget kadinya sabenerna mah sedihna luar biasa ketika urang sare jam 10 jam 11 aya eta hudang jam 2 saha nu ngahudangkeun hudang jam 2:30 saha nu ngahudangkeun. Cek Tuan Syekh Abdul Qadir mah nu ngahudangkeun teh kapan Gusti Allah. Boom, hudang sia. Munajat sia ka aing. Cek Tuan Syekh Abdul Qadir bahasanya na. Mandi sia, wudu sia, salat sia. Ulah ngahiji jeung jelema-jelema anu teu deukeut ka aing. Didigigireun maneh jelema teh tuh nu keur malolor keur sarare sia mah pilihan aing cak Gusti Allah hudang sujud sia ka aing ulah ngahiji jeung jelema-jelema nu poho ka aing nang Allah. Urang lamun inget kadinya ras ka diri urang ai urang bagianna nu mana ketika cek Tuan Syekh Abdul Qadir jelema teu diangkat jadi wali Allah nah molor sia sia teu dihudangkeun ku Gusti Allah nu mantak dititaes lantaran di hate siana teu bersih cak Gusti Allah. Ai nyaho sapopoe teh ngan sakadar hubud dunya hubul makhluk sapopoe teh ngan ukuran anak kos kararitu bae molor sia teu hudang jaku Allah teu dihudangkeun. Subuh geus kadenge azan marongkot Allahu akbar bandeng aman tersebut dicocokan jeli teu boga bagian molor cak Allah. Ya Allah ya Rabbi ketika orang dihudangkeun ku Gusti Allah titih misah jeung jelema nu sarare berarti jelema pilihan lain sabarangan
di tengah-tengah kesibukan berangna nu ngajar teh nu dagang teh nu di kantor teh ketika dipilih ku Gusti Allah bisa bae hudang tengah peuting seakan-akan hudang sia mah ulah ngahiji jeung nu ees itu mah jelema-jelema anu jauh jeung aing sia mah pandeukeut cai hudang hayu geura hudang dihudangkeun ku Allah. Nah Kangjeng Nabi nu asal ngadoa kurucut cai mata asal ngadoa kurucut cai mata urang ge sering ngurudkeun cai mata di mana-mana nelemio can kabayar kurucut cai mata nelapan sa asana ditarik ku dealer kurucut cai mata ningali kawewe di Ciduhan urang gawean urang bogoh kurucut cai mata urang mah urusanna kos kitu malulu ketika bisnis pembebasan tanah urang milu jeung calo ai praktek tadina urang aya saya tikmah lah 50 ge lumayan sameter begitu bat dibayar urang teh dibere kurucut jai mata urang mah urusanna kos kitu balulu teu pernah ngadua Gusti dosa abdi sakolong langit pinuh ku dosa abdi be mun abdi paeh teu dihampura Gusti meureun dibeuleum kurucut jai mata urang masuk kitu teh sakit je urang ngaji bae teu da ceurik atuh komo si eta geus lah pokona si eta bae lah tuh ya Allah ieu begitu lahir ke alam dunia barasot kacaritakeun aya hiji bayi lahir ke dunia makhtunan parantos disundatan lapor ka Kangjeng Nabi Adam langsung ngadoa cundukana waktu ninggangkana mangsa Gusti abdi teh dijanjikeun ku Gusti di mana geus aya hiji bayi nu dilahirkeun parantos disundatan abdi mualami deui ngalayat Kangjeng Nabi Adam ka Kangjeng Nabi Nuh diais disun ku Kangjeng Nabi Adam tarangna disun pipina disun titip umat cek Kangjeng Nabi Adam lanjutkeun perjuangan aki kade ulah gimbir ku kafir ulah gimbir ku maksiat ulah sieun tabahkeun hate manehna lanjutkeun perjuangan agama Allah nu saat ieu bakal aya di leungeun maneh dibikeun ka bapan kageteun bapan aku ngomong gitu sih teu nyawa lalakon panjana mana ge kagot teu nyawa lalakon nu nyawa lalakon Kangjeng Nabi urus nya deui geus Kangjeng Nabi Adam balik teu lila Kangjeng Nabi Adam munajat naon Kangjeng Nabi Nuh terus gede Kangjeng Nabi Nuh mah dibere laduni ku Gusti Allah bisa nyieun peso seukeut kemudian pake ngaraut bisaan jasa tidinya boga golok pakai nuar tangkal dibelah ku Kangjeng Nabi Nuh leutik kenehna diserut ku Kangjeng Nabi Nuh teh dibagus-bagus dihijikeun rapet Kangjeng Nabi Nuh terus boga kampak tangkal nu gede ge keur leutik keneh ge bisa rubuh ku Kangjeng Nabi Nuh Masya Allah ditonton ku jelema loba ieu budak leutik keneh geus boga keahlian eta lamun ngarautna rapi jasa eta lamun nyerut rapi jasa jadi kesimpulanna Kangjeng Nabi Nuh dibere ku Gusti Allah kaleuwihan ieu urusan perkayuan bisa aja ka Kangjeng Nabi Nuh mah lamun dicekal kieu geus ditanang wah ieu bakal jadi pihang ditanang oh ieu mah bakal jadi kitu naon ngaranna papan ditanang kos ku ari tukang batu ditanang iya kutilna dipiceun bisa ya segala kutil batu gaya kutilan ya kurapna dipiceun sakena ya bisa ngoeng bener jadi bagus eta kuari tukang batu eta wow kuari teh batu geus puguh nu di Sulawesi di Kalimantan di Garut di bagus batu bangkong we kunyana di kitu-kitu geus teu meunang magi batu kuari main sewot-sewot bae geus pokona kebal-kebal mah jempol pamajikan punya set Masya Allah ialah Kangjeng Nabi Nuh alaihis salam langsung cek Gusti Allah Muhammad dengekeun kisah Nabi aing baheula
demi Allah laqad yaktinya jelas arsalna kaulan wa ngutus nuhan hiji hamba nu ngaran Nuh diangkat ku kaula jadi nabi jadi rasul ila qaumi ka kaumna Kangjeng Nabi Nuh teh ngajakan kaumna dengan bahasa ya kaumi he kaum kaula ubudullah kade ulah salah mangeranan pangeran ku anjeun Allah ibadahan Allah sembah ku aranjeun kabeh Allah malakum min ilahin ghairu aya deui keur aranjeun pangeran salian Allah lantaran nu ngayakeun langit bumi Gusti Allah katut eusina nu ngurus urang ge Gusti Allah nu ngahirupkeun Allah nu ngamaoteun Allah anu ngalempangkeun Allah nu ngadiukeun Allah ngarobahkeun jeung ngicingkeun Allah anu ngukur segala rupa urang teh Allah nu nyugihkeun nu nyusahkeun Allah anu bakal ngamaotan ge Allah bahagia jeung cilaka ge Allah nu mantap kade wahai kaum kaula kade ulah salah milih pangeran ulah batu dijadikeun pangeran ulah kayu dijadikeun pangeran ulah makhluk-makhluk Allah dijadikeun pangeran eta mah makhluk nu pangeran mah nu ngadamel makhluk anu namina asma'na Allah subhanahu wa ta'ala kitulah Kangjeng Nabi Nuh Inni akhafu alaikum azab yaumin azim kaula boga kasieun karempan terhadap aranjeun kabain abadtum gairah lamun anjeun teu ngaibadahan Allah rempan jang aranjeun kabeh azab yaumin azim siksa anu luhur anu agung nu pohara jaga di poe kiamat ketika anjeun geke pararaeh ke digiring ka masar ketika anjeun kuarina henteu ngaibadahan ka pangeran Allah maneh teh bakal disiksa anu siksa nu pohara yakni neraka memeng ke di dunia ge bakal kena siksa Kangjeng Nabi Nuh teh geus dibere warning ku Gusti Allah ajakan mangeranan ka aing hei Nuh lamun teu daekeun awas lain bae di akhirat nu bakal disiksa ta geus nyata-nyata nu abadal abidin wa amadal amidin ieu mah di dunia ge engke bakal kena siksa asal teu nurut ka aing teu nyembah ka aing bakal nurunkeun siksa ke aing mere kabar ka sia no siksa-siksa nu bakal diturunkeun ka umat maneh ketika umat maneh teu nurut ka aing mangga Gusti abdi dek sekuat tenaga terus-terusan ngajak da'autu rabbi lailan wa naharon cekang yang Nabi Nuh abdi teh terus-terusan Gusti dakwah ngajakan umat peting berang peting geus berangkat kadang-kadang memeh magrib karangkas bitung tirangkas bitung langsung ke Pandeglang alhamdulillah 2 panggung mundel hasilna tama dakwah boloon jauh dakwah teh ka Cianjur ka Sukabumi beuh horeng bebenangan mah maningan kena di Tangerang tolol maknya dakwah sih kana bebenangan nah ieu dakwah nu bahaya nu kos kadari itu mantap dakwah ti Bandung ka Tangerang ti Tangerang ka Bandung di Surabaya ka Jakarta ti Jakarta ka Surabaya hasilna nihil lantaran lain dakwah nu kos kitu mah usaha melalui dakwah hancur mina nah dakwah mah tiba heula ge la as'alukum alaihi ajra teu menta buruhan materi teu menta buruhan pamagung pangagung pangalem hiji be ngajak umat supaya nyahueun ka pangeran dituntun umat teh nu keur aya di leungeun setan supaya murag di leungeun setanna nu keur aya di leungeun jurig supaya leupas di leungeun jurigna ieu teh deuk diajak ka Gusti Allah lantaran nu ngajakna geus jauheun ka Gusti Allah cacak-cacak diajak ku nu geus jauheun ka Gusti Allah ge jelema mengkol bae atuh komo lamun nu ngajakna encan nyahoeun ka Gusti Allah nyahoeunana kana RP 000000 atuh mal beres umat kajen tetep bae nyana-nyana umat-umat
Gila Kanjeng Nabi nu da'autu lailan wa naharan Gusti abdi teh ngajakan umat dakwah beurang jeung peuting tanpa pamrih terus bae. Cek Kanjeng Nabi Nuh ya kaum. Wahai kaum Wabudullah sing hade nyembah ulah salah sesembahan sembahlah Allah nu ngadamel langit bumi katut eusina termasuk urang dadamelan Allah malakum min ilahin gairu teu aya pangeran yang urang yang anjeun salian Allah. Inni akhafu alaikum azab yaumin azim. Lamun aranjeun kabeh wahai kaum teu iman ka Allah teu mangeranan ka Allah rempahan Allah di samping engke yaumal kiamah ayeuna di dunya Allah nurunkeun siksa anu pohara ulah sampaikeun ka disiksa ku Gusti Allah. Terus bae Kanjeng Nabi Nuh teh terus bae dakwah teh masyaallah berang peti teu pamrih terus bae Kanjeng Nabi kumaha eta kaum ngomongna qalal malau min qaumihi inna lanaraka fi dhalalin mubin cek kaum-kaumna penggede-penggedena cek kaum-kaum elit-elitna cek pemimpin-pemimpin kaum na ngomong ka Kanjeng Nabi Nuh heuh Nuh capek-capek maneh teh dakwah kadeleuna teh menyingsingkan tangan luar biasa maneh beurang jeung peuting ngajakan umat jakami mah innal naraka sanyana kaula kami neuleuh anjeun teh yakin ka anjeun teh fi dhalalim mubin sasar anu nyata anjeun mah jelema sasar kunaon ngajakan pangeran teu kadeuleu anjeun mah no jelema edan lantaran mangeranan kanu pangeran teu kadeuleu buktikeun coba pangeran teh mana jeung pangeran kami mah tuh hayang nu leutik itu nu di juru hayang nu gede itu nu tengah hayang gede jasa itu patung-patung nu dijieun tina kayu jati nu dijieun tina kayu waru haya anu dijieun tina kayu kitu naon ngaranna berbagai kayu-kayu anu seungit nu aya numpuk patung-patung teh ambualayah loba nu dina batu dan lain sebagainya tuh itu pangeran urang dek lelempangan yang mau pangeran nu leutik bisa diasupkeun ka kantong cak Kanjeng Nabi nu kubloon-bloon teh pangeran mah aya ngatur lain pangeran diasupkeun ka kantong jadi lamun diasupkeun ka kantong mah dibawa penyelamat kan nyana mun siang ngising atuh milu ngising tadi pangeran ku daek dibawa ngising Kanjeng Nabi Nuh dilalaga ngalalaga kaumna tetap noh eureun dakwah innal naraka fi dhalalim mubin kaula neuleuh maneh capek aing mah sasar sia ulah gas ulah dakwah sia ayo bandingan bareng jeung kami kabehan ibadah mah tuh ka pangeran itu jelas nu real wae sih nu jelas ulah sok nu teu kadeuleu ieu mengajakan ibadah ka pangeran nu teu kadeuleu naonan Kanjeng Nabi geus radakan nasehatan jijah heueuh nya horenganan baheula ge kos kitu geus aya persamaan aing diciduhan aing dicarekan aing dicaci aing dimaki aing dibunuh horenganan baheula ge kos kitu seuri Kanjeng Nabi hehe ya heueuh senyum Kanjeng Nabi masyaallah tuh kan cek Kanjeng Nabi Nuh ya qaumi laysa bi dhalalah walakinni rasulun min rabbil alamin sok sembarangan maneh nyebutkeun dolal-dolal anu mubin ka kaula kaum kaula laysa bil dhalalah kaula mah teh lain sasar teh sasar kaula mah walakinni rasulun min rabbil alamin kaula mah utusan ti pangeran kaula teh utusan pangeran utusan Allah Rasul kunaon nyasar-nyasar ka kaula ngabloon-bloon ka kaula ngaedan-edan ka kaula
kaula mah rasulun min rabbil alamin ya dengekeun uballigukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Uballigukum kaula nyampaikeun ka anjeun risalati kana risalati rabbi risalah pangeran kaula amanat cak Gusti Allah ieu lakukeun sing nurut ieu larang sing jauhan seluruh perintah disampaikan risalah seluruh larangan disampaikan supaya udah dilaksanakeun ya kaula nyampaikeun risalah pangeran ka anjeun kabeh wa ansahu jeung kaula nganasehatan ka anjeun dengan tujuan supaya bararagus rarapi hirup di alam dunia teh sakedeung bakal berhadapan langsung jeung Gusti Allah jeung kieu deui wa a'lamu minallah ma la ta'lamun kaula nyaho ti Gusti kana naon nu ku anjeun teu nyaho sebab omongan kula mah langsung ti Gusti Allah melalui mukjizat melalui wahyu omongan kula lain nang ti kula tapi nang ti Allah mane mah teu nyaho kula mah nyaho nu kumaneh teu nyaho kula mah nyaho sebab kaula langsung ti Gusti Allah dibere wahyu jeung mukjizat dengekeun tuturkeun tetep kaum bohong nuh bohong lain rasul nya nama edan jelema teu puguh teu karuh nya nama lain wow kangjeng Nabi Nuh asal dakwah ditaringgalkeun masyaallah sabaraha taun kangjeng Nabi Nuh dakwah dina alfiyah dijelaskeun najau ya rabbi nuhan wa mastajabdalahu bipulkin mahirin fil yami masuna wa sayadu bi ayatin mubayyina fi qaumihi alfa amin ghairu khamsina dakwah kangjeng Nabi Nuh 950 tahun eueuh nu iman coba eta 950 tahun nu iman anak mah ge teu iman anak nu jangan nu ngaran Kanan teu iman ka bapak bayangkeun ku urang coba lain dakwah bubulanan lain dakwah tatahunan 950 tahun ngaprak kangjeng Nabi Nuh di India langsung kangjeng Nabi Nuh ke Pakistan di Pakistan ngaprak kangjeng Nabi Nuh terus ka dieu ka Mesir ke Mesir terus ke Yordan terus ke Irak terus ke Iran kangjeng Nabi Nuh teh ratusan tahun dakwah sementara manusia kakarak aya di jazirah eta bae India, Mesir, Pakistan, Yordan negara-negara tertua Amerika can aya harita mah Inggris can aya Jerman can aya benua Amerika can aya dina ayana ge kakarak kecel can aya penghuni nu aya penghuni pertama mah eta bae Timur Tengah Irak, Iran terus ke Maroko kalau begitu terus ke Mekah ke Madinah di mana kangjeng Nabi Adam waktu dirunkeun di India titah kitu neangan Siti Hawa kapanggihna di Arafah kemudian tidinya langsung ke Mekah Baitullah ya kakarak ge batu doang segede peureuh parita kita tawaf kangjeng Nabi Adam didinya kakarak batu doang tidinya berangkat kangjeng Nabi Adam terus ke Syria Sam itu doang eta mah benua Amerika eta mah benua Eropa eta mah benua Australia haha eta mah can aya dina ayana eta dunia teh can aya penghuni heuh komo bojong geus eueuh nanaonan sepi di bojong sieun oray malulu di dieu eueuh nanaon ieu teh bro Indonesia segala Lampung segala can eta manusia teh kakarak sacemplok di dinya doang. Ya Allah lamun urang ningali di Yordania aya Petra ge bakal diceritakeun di ayat anu sejen urang neuleuh peninggalan zaman kangjeng Nabi Shalih alaihi salam masyaallah nu kuari masih aya keneh walaupun geus ada dirusak sebagian gunungna tapi kan nyata aya nah ieu di ditu orang manusia teh nu mantap urang tetep bae neuleuh ka urang ditu majuna negara ti ditu mundurna negara ti ditu peperangan ti ditu dan lain sebagainya ti ditu ulah kaget lamun urang neuleuh Irak peperangan nya nama teu aneh urang Irak menyaritakeun perang nya nama maca sejarah negara tertua di dunia adalah Baghdad adalah Irak geus sabarak 100 kali perang tiba heula teu aneh
Lamun urang nyaritakeun bangsa Indonesia perang kakarak sakali untuk meraih kemerdekaan tahun 45 berhasil proklamator Bung Karno jeung Bung Hatta. Urang mah sejarah teh eta belah dituna pisan raja-raja leutik anu peperangan antara kerajaan jeung kerajaan. Di Banten aya sabaraha kerajaan, kemudian di Cirebon aya sabaraha kerajaan, kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur aya sabaraha kerajaan. Dicatatlah non gitu di sejarah Majapahit, Pajajaran dan lain-lain sebagainya. Hanya kerajaan-kerajaan gitu baik belah dieu eta mah tuh lalakon nu baheula mah di ditu. Kanjeng Nabi Nuh dakwah antar negara, lintas negara. Ketika Kanjeng Nabi Nuh deuk nyebrang encan aya parahu pan harita macakeun Ismul Azam Kanjeng Nabi Nuh sidakep sakumaha urang deuk salat peureum Kanjeng Nabi Nuh dibacakeun bahasa Ismul Azamna langsung menang ti Gusti Allah. Begitu dibacakeun ku aing moal dibacakeun sebab ku sia direkam engke ku sia dibacakeun ke pake kilir kanu ngora kanu kolot moal ku aing moal rahasia ieu mah rahasia. Ini jadi bacakan ku Kanjeng Nabi Nuh set sakali bisa hiber napak sancang di luhureun laut. Kanjeng Nabi Nuh ketika kecapean lengkahna salengkah sakilo blah blah blah. Bu urang mungkos gitu tereh datang jasa eta asal ka Banten ge antum moal kebal eta mah blah blah tukang sawo di lengkahan bae. Awan hese Gusti Allah ketika hendak menghendaki ka umat takeur mah jarangkung gede baheula haju jelema cecemplokan kapan di India, di Pakistan, di Mesir, di Yordania, Irak, kemudian Iran, kemudian Syria geus araya di zaman Kangjeng Nabi Nuh teh cecemplokan lantaran 1000 tahun masa Kangjeng Nabi Adam alaihissalam dua incuan baranakan anak baranakan cecemplokan. Ditugaskan Kanjeng Nabi Nuh teh titah ngajakan ibadah ka Gusti Allah tapi 900 tahun 950 tahun iman datang ka Kanjeng Nabi Nuh kalepasan ngadoa Gusti abdi tepan utusan Gusti da'utu rabbi lailan wa naharon tapi kieu-kieu teuing Gusti hiji-hiji acan iman siksa habek kalau pasan ngomong nyana ge haju ngabalir siksa ulahnya pohara peneta antar negara lintas lempang dibere ku Gusti Allah Ismul Azam jang napak sancang jang hiber jang lengkah luar biasa nu mantap kuari kumun kurang diwirid eta wiridan eta ya Allah wirid ku urang peureum bentak di dinya keneh atuh urang wah wiridan ngadahar samangka 10 sorangan wiridan ngadahar rambutan lamun teu tilu hikata manya bisa iber kos kitu tapi urusan dahar makan berbeda jeung ruh. Urang lamun caritakeun wali abdal teh yartahiluna limakanin ila makanin akhar wa yakhtalifuna fi surati. Wali abdal setiap saat jumlahna aya 70. Ketika di Banten wali abdal nyokot di Jawa Tengah jang nyicingan Banten. Ketika di Jawa Tengah ngan hiji-hijina eueuh deui nyokot di Malaysia. Ketika di Malaysia eueuh nyokotlah di luar negeri. Setiap saat kudu aya bae, lamun eueuh walian siksa Allah turun. Emang kumaha gitu? Nah, eta wali kapan? Nyana wali abdal cicing di dieu kadang-kadang di dinya teh maot nyana dikubur kunaon cal deui di ditu nyana keneh. Mun urang nyaritakeun Mbah Bolong kuburanna aya 9, mun nyaritakeun Syekh Maghribi di dunia kuburanna aya 3. Menyaritakan Syekh Yusuf putra daripada Syekh Maulana Hasanuddin di dunia kuburan ayat 7.
emang di Banten doang tuh lain kuburan si Maulana Yusuf teh. Kemudian atuh urang lamun nyaritakeun Bung Karno waktu di Digul aya, di Tanah Abang aya, di Jawa Timur aya. Urang lamun nyaritakeun belah dieuna ngan teu meunang dipanjang-panjang we cerita Gus Dur. Gus Dur waktu kerja Australia pas kebenaran Syekh Munawir, Kiai Munawir maot aya di ditu. Ketika aya nu nelepon peuting dijawab ku Gus Dur di imahna, padahal Gus Durna keur di imah saha nu ngajawab. Ieu urang keur carita keanehan-keanehan. Geus urang ulah leuwih teuing nyaritakeun ieu mah tah wali bae bisa ruh hiji bisa mencala putra mencala putri. Tuan Syekh Abdul Qadir bisa jadi 40. Abu Hasan As-Sadzili bisa jadi dina kisahna 12. Trak. Ye, emang kumaha gitu. Malaikat Jibril alaihi salam ku Gusti Allah. Malaikat datang ke Kangjeng Nabi bisa ngarupa Hidayatul Kalbi, padahal jangjangna sabelah 600 sabelah ieu 600. Ketika datang ke Kangjeng Nabi ngarupa seorang sahabat nu pangkasepna ngaranna Hidayatul Kalbi, leutik biasa semampai kasep luar biasa. Eta jangjang nu 600 ka mana? Ketika dipertanyakan ketika nyana ngarupa Hidayatul Kalbi eta ka mana nu aslina, eta apa lain malaikat Jibril, urusan Allah. Ruh hiji malaikat Jibril bisa 2, bisa 3, bisa 4. Maha kawasa Allah. Nu mantak ge Allah babarieun ketika endek nyieun wali Allah. Urang lamun nyaritakeun Gus Dur beuki dahar, Gus Dur beuki huro-guro, Gus Dur beuki, lah tapi ku Allah diangkat. Tanda kewalianana aya geus ulah hese-hese tanda kewalianana loba lah. Tetapi kan lamun deuleu sosokna kitu bae urang. Urangnya lamun kabeneran hirup babarengan jeung tuan saya jeung saya Maulana Hasanuddin pasti bae kahirupanna biasa bae. Tapi kapan karomana lain lalagaan. Urang lamun babarengan jeung Syekh Syarif Hidayatullah meureun biasa bae wali teh. Ya eta mah urusanna batin, urusan Allah. Lamun urang nyaritakeun tentang wali aya nu di gunung bae, anu di leuweung bae, aya nu teu daek gitu bergaul jeung masyarakat, eta mah wali-wali anu leutik pangkatna. Nu di gunung bae, wali teh di leuweung bae, wali di jero imah bae, wali leutik pangkatna. Lantaran nyana teu ngurusan umat. Wali nu istimewa mah nyana diangkat jadi wali, umat kaurus ku nyana. Emang geus kitu bae diciptakeun ku Gusti Allah, teu boga kasieun, teu boga kariweuh, teu boga kaprihatin. Nyana bae seakan hirup babarengan jeung Allah, ngan ditugaskeun ku Allah titah nyampaikeun ka umat. Hampangeun Gusti Allah mah jelemana nyana daharna beuki tapi peuting hudang babari. Ras ka diri urang, peuting molor bae. Maca Quran saayat heuai. Ngadaengkeun ngaji mun teu bari ngopi teh jalan. Dek ngaji geus pas ini jeung tukang wuduk heula. Dan lain-lain sebagai jauh amat sih urang mah kos kitu amat sih. Ketika salat asana bareurat amat. Neuleuh nu berjamaah asing urang mah. Oh bisa kos kitu. Urangna sakitu diberena ku Gusti Allah. Lamun nu diangkat ku Gusti Allah atuh babarieun jeung hampangeun. Naon hesena tuh sebenarnya mah teu kudu make babacaan, tapi Allah selalu mere babacaan. Baca eta peureum Kanjeng Nabi Nuh set di luhur laut. Baca eta lengkah ngalegaan. Baca eta embung ngalengkah ceuk Kanjeng Nabi Nuh ka ulama tapi hayang datang bae. Cidala ke Kanjeng Nabi Nuh teh ti negara ka negara dek dakwah. Tah ditiup ku angin. Ti India datang ke Mesir, brak datang. Percis kos kipudoli ku hari atuh nu kumaha atuh ai baheula makan make babacaan ku hari mah nyana mah make bensin berangkat ti dieu ka Rangkas Bitung saya datang plak ka dieu mantak ku harus mengetahui dong harga bensin mahal bodem habek aduh jauh jasa. Ya Allah ya Rabbi lah lalakon Kangjeng Nabi Nuh teu aneh Allah dek ciptakeun makhlukna dijadikeun rasul diangkat jadi rasul nyampaikeun
ai leuweuhan mah luar biasa Kangjeng Nabi Nuh kadaekna jeung pohara jasa Kangjeng Nabi Nuh dakwah tanpa panggil da'autu lailan wa naharon tetapi geuninganan eueuh anu iman ka anjeunna jeung ka Gusti Allah ngalengis Kangjeng Nabi Nuh kurang kumaha Gusti tugas maneh mah lain kitu cek Gusti Allah dakwah deken jeung tadeken urusan aing urusan umat siapa dah ulah sok ngalengis teu meunang emang Gusti abdi ngalengis nafsu ketika maneh dakwah kemudian maneh ngalengis kok teh daek narurut eta lah nafsu jangan nurut jeung teu nurut mah tah urusan lain urusan maneh urusan umat jeung urusan aing tah mah urang ge ketika urang dakwah kok batur teu narurut nafsu urang eta tah mun hayang nafsu di dinya tah urang nyen pondok pesantren teu daekeun dararatang ieu santri nafsu ai sia mah pokona mah ulah mikiran kos kitu cak Gusti Allah ayo deuk yen pondok mah nyen pondok bae santri make ku aing didatangkeun mun aing henteu atuh sia mah sia bae ibadah ka aing hese-hese amat kudu make tabel segala menerima siswa baru teh geus lain karena Allah tah mah kos kitu mah tuh nanahonan ieu mah lamun deuk ikhlas kos kitu mah ngaranna teu ikhlas pek bahaya indek mah ketika urang dakwah haju hayang dituturkeun eta lah nafsu di dinyana nu kudu diomean ku urang tuh aya perbedaan urang jeung kiai anu ku haju urangna bendu eta lah nafsu ngaranna perbedaan puasa bae ge datang ka kuari teu nanya embung aing mah dinya asal aya kiwuci bae ge naon beda puasa jeung aing kunaon sih ibadah ka Allah nunduk dari mana Allah kok bendu ka kula ulama tuh pernah bendu ka sasaha ge adapun perbedaan itu masing-masing bae ge Allah nu narimana aya nu embungeun datang ka imah kula teu hayang aing mah ka imah kieu kajian kumaha datang ka paeh aing mah nar karugi-rugi sia goblok ji atuh naon aing mah rugi henteu naon henteu ngan paling aing mah teh dibere jeruk doang ku sia tuh rugi kabehan we tungtung nama eta aya kiai nu kos kitu ulah mun aya tetangga urang ditu nasehatan ulah ibadahna tita ku Allah nundek narimana Allah adapun urang jeung urang atuh biasa bae perbedaan maju biasa tuh kok jadi perbedaan kos kitu kuari aya nu embungeun nikahkeun asa aya keuci moal aing mah moal kajian kuku kunaon puasana beda jeung aing lebaran beda riweuh aing mah cenah kiana ya Allah can nyaho nu salah saha nu bener saha eta mah sesuai jeung keyakinan lantaran dina ilmu thariqah mah bawa ilmu teu kudu nanyakeun ka batur sia ilmu sia pake sesuai jeung keyakinan ulah neuleuh batur mendek nuturkeun deuk teu sia yakinkeun ka Allah haju yakin ka Allah tuh adapun batur deuk nuturkeun deuk teu bendu tah urusanana sabodo tah mah we aya nu dikunci masjid dah aya nu teu meunang nanahonan teh kikituan teh geus bae hayu ulah sok aju bendu eta kadanya ka ceulik kula nikahkeun aya kieu sih main moal teh hayang kapanggih emang kunaon sih kos musuh bae bong beda lebaran jeung aing atuh iya ieu teh gede naon teu naon teh urusan ibadah ka Allah tah eta nafsu tah mun hayang nyaho tah di jerona teh nafsu tah kos kitu tah tah eta lamun hayang nafsu tah kos nyaho nafsu teh kos kitu ya Allah ya Rabbi kok handap amat sih Quran aya di nyana hadis aya di nyana kitab aya di nyana perbedaan kos kitu kok jadi teu nanya sih nah iyalah hawa nafsu nah ieu keur carita Kangjeng Nabi Nuh ngalengis ka Gusti Allah Gusti kok cek Allah eta mah nafsu sia ulah dibawa sia mah dakwah ajak daekeun teu daekeun lain urusan sia hampura Gusti aduh salah Kangjeng Nabi Nuh salah sujud Kangjeng Nabi Nuh ceurik ngalih mantek Nuh ngaranna loba kasalahan ceurik asal ngadoa ceurik Kangjeng Nabi Nuh masyaallah kaum kaulateh ye laisa bi dolalah teu sasar teu salah kaulah mah ngajakan teh ibadah ke Allah lantaran kula walakinni rasulun min rabbil alamin utusan pangeran
uballigukum risalati rabbi, kaula nyampaikeun ka anjeun kana risalah pangeran kaula. Ieu perintah laksanakeun, ieu larangan jauhan. Wa ansahu jeung kaula nganasehatan dengan berharap supaya bareres baragus. Wa alamu minallahi ma la ta'lamun, nu maneh teu nyaho kaula mah dibere nyaho ku Gusti Allah. Mun aya siksa bakal dibere ku Gusti Allah nyaho, mun aya panas bakal dibere ka nyaho ku Gusti Allah, mun aya hujan bakal dibere ka nyaho ku Gusti Allah. Eta mah urusan kaula jeung Gusti Allah. Lantaran kula diangkat jadi rasul, selalu nyambung Gusti Allah instruksi ka kaula. Wa alamu minallahi ma la ta'lamun. Yuk urang ibadahan Gusti Allah. Kumaha eta umatna? Aw ajibtum an ja'akum min rabbikum ala rajulin minkum. Tetep bae umatna ngabaged bae, ngabaged teu daekeun iman ka Gusti Allah. Endahan terus bae ngarautan kayunyeun patung. Aya patung anu keur diuk, aya patung nu keur jongkok, aya patung anu keur nangtung, malah bobogohan anu ngacer-cer. Datang ka kuari aya. Ih, macem-macem teh patung teh dibabawa Kanjeng Nabi Nuh keur dakwah teh. Dulur sadaya kade, ulah ibadah kasalian pangeran, ibadahan pangeran allazi khalaqas samawati wal patung diacung-acung. Yeuh, pangeran mah yeuh, pangeran teu nyeri kumaha coba. Ya Allah, ya Rabbi, patung diais. Naon Nuh, ngomong coba dong. Ngomong coba deui. Ubudullah, coba deui nu bedas. Ubudullah, nu bedas. Ubudullah, ibadah sia ka Allah. Ye, pangeran mah ye patung. Nyerin teh coba. Ya Allah, ya Rabbi, lain lalagan mantap Kanjeng Nabi. Begitu ngadenge kisah Kanjeng Nabi Nuh, can sabaraha. Tuh, ngabubungah ka hate Kanjeng. Can sabaraha horenganan dibandingkeun jeung Kanjeng Nabi Nuh mah. Aing mah kakarak dicaci, dimaki, sapira diciduhan. Horenganan Kanjeng Nabi Nuh mah ditararongton diedan-edan. Ieu teh kan bahasa Quran, inna lanaraka fi dhalalim mubin. Cakaomna kaula maneuleum maneh no jalain jelema bener. Aing maneuleum sia teh dhalalim mubin, sasar sia mah sarua jeung gembel tuh. Dikitu-kitu kan dhalalim mubin eta pohara jasa. Kanjeng Nabi barang ngadenge kisah Kanjeng Nabi Nuh can sakumaha percis kos tadi teh percis kunaon sia diputuskeun cinta kakarak sakali aing mah 3 kali diputuskeun cinta ben 3 kali aing mah teu ganggu jubarkeun maneh aing mah biasa bae sia kunaon ngalamun dagang rugi sabaraha kali sakali kakarak teh beak modal doang aing mah jeung imah-imah jeung pamajikan ditarik kabeh ku mitoha gara-gara dagang rugi aing mah pamajikan tita balik. Jadi aing mah lain modal bae, lain dagang bae, anak pamajikan wabeh disita ku mitoha. Aju kuari atuh aing ingin mitoha anyar. Can sakumaha sia mah pen sakitu mah. Tenang bae lah. Jadi kan leuleus hate oh jaheuh nya tuh. Bener oge. Masyaallah tah. Lamun aya nu saluhureun teh kos kitu tah urang can handap tiis Kanjeng Nabi ge barang dikisahkeun ku Gusti Allah tentang Kanjeng Nabi Nuh alaihi salam anu lain dicaci dimaki deui ke kabelah ditunayeun ieu Kanjeng Nabi Nuh teh dibohongkeun dijejeleh diedan-edan digembel-gembel tiis hate Kanjeng kabelah dituna kumaha bakalna masih keneh terus waktuna saep wallahu a'lam bissawab. Golal ulama mujasab ulama warsala ma'uya tabasyun dan mutasab ma'uya ingki basyat ilal Yaman dari negara Yaman bisanati arba'ina ing dalam tahun 40 wa alaiha ubadullah lan ikut tetap ingatase Yaman utawi Ubaidullah bin Abbas aku Abdullah tegese diri Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu gelar beliau saking kabeh falamma farra Ubaidullah maka sama-sama lalu sapa Ubaidullah qoma Basrun maka netepi sabaki Basar al Yaman ing atas negeri Yaman
wa ba'dina hulan ngadaya basar ing agamane basar bial khasi famanin kalawan kang tunatuna nerga wa zabaha lan nyembelih basar waladaya Ubaidillah ing anak rorone Ubaidillah bin Abbas wa ba'a lan ngadaya basar al muslimati ing sakeh wadon kang muslimah hunaka lan iku tetu hatta kalan ngarusak basar al hurmati ing sakeh kehormatan walamma ba'atha aliyun ilaihi harithah lan semang-semang sangutus Ali ilaihi maring Yaman saingki Harisah inna kuda ma'al asyari hariba maka malayu basarun sabaki basari la syamarin negara Syam rajalan babai sapa Abdullah bin Abbas ila baladil ila biladil Yaman maring negara Yaman walam yazal lan ora gingsir ya Ubaidullah walian baiku kang ngurus dua kalawan biladil Yaman hatta kutila aliyun maradun bin Usafasin Ali radhiyallahu anhu bukan ilar berdosa saking Ali walahum adubnu ngucap sebagai Ahmad ibnu Hanbal wa garu lan liane Ahmad bidal aiman saking birang-birang iman walam yakut li basar ieu mah ngadongengkeun tentang peperangan Muawiyah cek ulama nu tadi ngutuslah Muawiyah kaki Basar ka negeri Yaman di tahun 40 di negeri Yaman nu mimpin negeri Yaman harita Ubaidullah bin Abbas dulur Abdullah bin Abbas itu berarti Allah kanggeng radhiyallahu anhu kalau mapar Ubaidullah barang lumpat Ubaidullah jadi Ki Basar diutus ku Ki Muawiyah untuk menduduki Yaman. Yaman diduduki ku Ubaidullah. Maka ketika utusan Ubaidullah, utusan Muawiyah ngaran Ki Basar masuk negeri Yaman, Ubaidullah lari. Setelah lari, maka Ki Basar didinyalah menduduki sebagai gubernur di negeri Yaman. Buatan Ki Muawiyah. Manehana dia didinya terus nyen kagorengan seakan-akan nyana okos gajual agama teu mamrihnya nanggeus teu make agama Islam sehingga dua anak Ubaidullah dibunuh nyana dipencit. Masya Allah wa ba'al muslimat kitu kene awewe anu muslimat dijual ku nyana seakan-akan diamatkeun dirusak kehormatan-kehormatanan membabi buta ya Ki Basar. Masya Allah eta kakarak zaman Muawiyah geus kos kitu. Didinya Sidina Ali ngadengi bahwa Yaman seperti kos kitu. Sidina Ali ngutus Harisah bin Qudamah al-Asy'ari untuk menyerang kitu Basar ke negeri Yaman. Diseranglah harita Sidina Ali teh kapan di Najab berarti di Irak. Nah ka Syria ka ditu ka Syam ya langsung diserang. Lupatlah Basar eleh kucat kacir ka Syria Faraja Ubaidullah bin Abbas kembali dari Ubaidullah bin Abbas ke negeri Yaman didinyalah walam yazal walian biha teureun-eureun terus ngurus Yaman yakni jadi gubernur datang ka Sayyidina Ali dibunuh hatta kutila Ali cek Ahmad bin Hanbal dilanjutkan wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sakitu ceramah tina guru urang mudah-mudahan manfaat sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.